Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi wulida bi Makkah summa hajara ilal Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' al-ayah. Wa qala habibuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril ana uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatizah anu kusim kuring dimulyakeun, wabil khusus kiai setempat, khususil khusus ka guru urang sadayana nutos maparinan nasihat ka urang sadayana kersana Abah Haji Pudoli. Mudah-mudahan para kiai dipanjangkeun umurna, dipasihan kesehatan, dipasihan kajembaran, sehingga supaya jadi cacaan dina tiap-tiap lemburna. Aparatur pemerintah sipil militer anu kusim kuring dipika hormat, hadirin jamaah maulid anu kusim kuring dipake kacinta, sakumna mudah-mudahan dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekakantun kori urang sadua-dua, baik anu lokal atau anu interlokal, terus ngalunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Samemeh kula ka dieu tadi mampir heula di bumi na Abah Haji Pudoli. Keur kula ngobrol jol tamu, ternyata kori. Ditanya ku kula dari mana? Dari Medan. Cek kula rek kumaha maca Qur'an ieu? Medan. Alif lam mim. Yesin. Tapi ya begitu baca Quran mah akur jeung urang ya. Para itulah Al-Quran punya mukjizat khusus saalam dunia, berbeda letah, berbeda bahasa. Nalika membaca Al-Quran bakal sarua, nandakeun bahwa aslina bahasa urang babawaan ti akhiratnya eta bahasa Arab. Coba jajal urang Medan titah balajar bahasa Sunda, sanajal kebel dirimpakna mah bisa.
mal bisa naik mobil di Serang, turun di Rengkas, dahar di Lebuan. Mal bisa ya Kang Farhan ya. Ayo Medan kakaknya negaranya, mun kakak Medan. Lai, oh udah bener ji, ben lai, lai, abang itu lai, lai, oh, lai itu abang, iya lai ya, iya. Kadang-kadang beda bahasa teh sok nyieun pipaseaeun, beda bahasa sok nyieun salah paham. Aya orang Medan digewogan ku Ki Haji orang Sunda gara-gara beda bahasa. Di urang lolobana orang Medan teh sok supir angkot, laju tukang tambalna orang Medan ngeunaheun nyana naik angkot betus ban nambal ka orang Medan, baturna jeung baturna cocok kita. Kedeng di tukang bensin orang Medan di bae. Oh masalah. Ki Haji orang rimpak naik mobil. Orang Medana geus kebal di rimpak di Sunda. Cek Ki Haji barang asup naik angkot bau puak amat ieu. Orang Medan ngarti ka puak jeung geus kebal di Sundana. Dijawab punyana, "Akulah Pak Haji." Marah orang rimpak, tolol sia ditanggaku aing. Maksud orang Medan kan lain gitu, agulah Pak Haji aing hitutna. Iyalah Quran muara. Hadirin jamaah rahimakumullah, lamun orang boga perusahaan gede atau perusahaan hayang gede, maka kudu make marketing. Aki-aki jeung nini moalnya hawa ka marketing. Dedengian aing mah gunting gitu. Tugas seorang marketing adalah nawar-nawarkeun barang, nawar-nawarkeun produksi. Marketingna hebat, barang bakal cepet seep. Marketingna bok-brok, marketingna kurang hebat, maka bakal ngemblek. Jeung marketing mah kudu nu pinter ngomongna, ulah nu kalem. Teu meunang marketing kalem, teu meunang. Kayak Habib ini kayaknya enggak cocok jadi marketing sebab kalem. Nyana diangkat jadi marketing Alam Sutra, Habib ini enggak bakal cocok. Lamun ditanya ke konsumen, "Pak, ini perumahan bagus enggak?" "Insya Allah." Mau laku-laku Habib. Lamun perusahaan analitik kan perlu misalkan maka marketing urang nu ngadagangkeunna, urang pun kudu pinter. Mun barang dagangan hayang teh laku, cepet laku, bahkan laku na mahal, urang kudu pinter ngomong. Urang dagang embe, tanya mang ieu embe berhadit 4 juta. Birakum bisa gede kieu 4 juta. Bekos ieu mah paling ge 2 juta. Ulah ieu gede leutikna. Ieu embe sanajan leutik anu mantak hargana 4 juta karena boga mazia. Embe nu galalede ge cium tangan ka manehna. Minta cai. Aya kan kudu pinter ngomongna. Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah, segala sesuatu orang butuh marketing nu nawar-nawarkeun. Semua baik dina dagang, orang dina jabatan tetap kudu aya marketingna. Orang asup ngalamar ka pabrik
tidak punya orang dalam ijazah SMA ku SMA nah aliyah ku aliyah nah bahkan aing lagi panjang aliyah karena tuh boga orang dalam hese. Tapi lamun orang marketingna hebat orang dalam layak sanajan lulusan Asad geus teu kudu dites deui azab iyalah kitupun dina kahirupan urang butuh marketing pikeun naon naikeun kualitas urang cicing di lembur boga seutak seetik amil jurumiyah kumaha carana ye supaya hebat harus pakai marketing urang tani kumaha carana ye supaya subur kudu make marketing dan yang lain-lainnya. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah ngan kula ngomong-ngomong aya marketing si bahasa urang nanaon ieu maji calo saya tadi ngomong calo aya marketing bahasa urang mana pemasaran bener teh ya urang rimba kulon masuk kalah lagap bener ya pemasaran. Tayalah hadirin jamaah rahimakumullah urang di dunia sakedeung moal lila deui bakal balik ka ditu nah ieu teh urang kudu dipasarkeun supaya laku engke di akhiratna sama meh ditaikeun ka pasaran urang kan bakal dipasarkeun di ditu nu mantak ditaikeun ka pasaran apakah bakal laku atau henteu urang di ditu ieu tergantung urang marketing kumaha carana urang ieu supaya bagus pasaranana di akhirat hiji nu jelas mah urang teh kudu boga guru sakali di kudu boga guru urang dek ngaji amil kudu boga guru kudu dek ngaji jumrumiyah kudu boga guru dek ngaji rukun wudu kudu boga guru tersebut bebas dek nu beuki dahar boleh dek beuki ngopi boleh nu beuki ngarokok masalah guru tersebut bahkan bila perlu guruna kurang diajak masak tenan naon guru kos itu mah guru lapar ya kurang masak yuk ayo biasanya ti gurunya biasa nanti guru jengkol ame tadi bae ka guru tenan naon guru kos itu mah tenan naon mantakan Ki Budoli kamari malintuh kuari rada kuru ieu karena loba teh indipenta biasa bareng ku santri tayalah hadirin jamaah rahimakumullah urang perlu guru tersebut bebas rek nu beuki dahar masalah nu beuki ngarokok masalah nu beuki masalah malah mangeunaheun urang ngaji ka guru beuki ngeunaheun jasa inget dongeng abah kula mondok di Sekong di Al-Maghfurlah Kiai Prawira batur mah teu baretaheun mondok dirinya sebab mama Prawira mah asal ngaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim harganun sholati kan geunaheun temu kiai kos itu urang boga guru kos itu ngeunaheun
teu kudu mikir teu kudu hese ngaji ge hudang nyana jam 1 geus arepi horengan kamarana ieu santi geus baralik ka kobong atuh geus baralik mah wallahu alam bis genaeun teh urang boga gos itu. Tayalah hadirin jamaah rahimakumullah, pentingna jang naon ieu guru jang masarkeun urang engke. Jaga nalika urang di akhirat urang teh bakal dipasar-pasarkeun ku guru. Saterusna sanggeus urang boga guru tukang dahar, boga guru tukang nginum, boga guru tukang hes. Nah, pikeun naikeun kualitas urang kudu boga guru nu tilok dahar, kudu boga guru nu tilok hes, kudu boga guru anu tilok nginum. Jang naon ieu jang merebut satu ayat kulillahumma tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ieu teh loba kerajaan-kerajaan di Indonesia, loba kerajaan di luar negeri, belum kerajaan kuari geus berbenalih berpresiden. Nah di setiap negara loba rijal-rijalna nu ku Gusti Allah geus dirijalkeun dirimpak, nu geus dirijalkeun di cayur asem. Kamari kula dicayur asam engke dicayur jengkol ke terakhir dicayur sop. Nah ieu wa tanzi'ul mulka min anta tutil mulka man tasya nalika nu geus dirijalkeun ku Gusti Allah teu aya dicabut maka mulka kerajaan tersebut dibebaskan ku Gusti Allah. Nah iyalah jang merebut watu til mulka man tasya guru tersebut, betul? Ilah hadirin jamaah rahimakumullah, nu hesekna urang teh seperti kos kitu kuari ye wari antekeun aya hiji jelema santri mimiti nyana boga pasantren ti mimiti nangtung tak kobong datang gadengdek datang gandek rubuh deui santrian bae nanya nyana ka mana mak hari ieu si cenah kula kumaha gitu yen pesantren yen majelis ti mimiti lempeng ti hangna datang ka dengdek datang ka doyong asana isuk pake toba rubuh meureun mah kajen rubuh cek mana kunaon bisa kieu tanya bapak sia nanya nyana ka bapana pak ieu aceng kunaon kieu atuh teh nyatoin meureun eueuh bagi ada ceng ngan bapak boga ieu bapak boga ieu surat ti guru bapak ti guru bapak ti guru bapak guruna ti guruna deui guruna ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ieu ku bapak teka tenget jasa ieu cek dina eta suratna kieu teangan jelema anu beteungna leutik ping-pingna gede babari namanya aderai nu beteungna leutik ping-pingna gede biri-biri laju anu huntuna ompong matana buta celina kupang. Oh iya mambai Garut kolot jeung kumaha ge. Ta coba tah
ieu titipan ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kunyana dipapai ti mimiti rimpak wetan, rimpak kulon teu manggih. Terus kacayur teu manggih, lewat tadi tutu. Rajeg. Terus lewat ka Tanjung Kait. Nah, di hiji tempat maihna manggih, ciri-ciri tersebut. Beteungna leutik, ping-pingna gede, huntuna ombong, pipina kembot. Aki-aki namanya. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak dia ditanya dia ku Kipu Doli. Wah, kajian ku kumage mulu dan sakai mah. Enak maksudnya ka dia. Kula titah ngaguru ka Mamang. Kunaon tadi narega guru ka kula nyen pesantren nyen majelis ti mimiti lempeng kuari datang ka dengdek asana dek rubu. Emang kumaha gitu hirup sejatadina atuh hirup kula mah biasa bae. Kos tadi cara preman Kibu Doli. Atuh lamun hudang subuh pamali jeung emang ge atuh pantangan jawara hudang subuh mah. Lain jawara hudang subuh mah. Pemenang jawara can sah ngajawarana lamun hudang subuh. Oh, cak eta jelema berarti sia jadi kiaina kurang ngiblat. Seetik marada nyerong ye. Kudu dikompas deui. Nah, kuari urang kompas deui. Dididiklah A, B, C, D dan selain-lainnya. Setelah terdidik nurunkeunlah maihna ngomongkeun qulillahumma tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasajang. Sing hade umat Islam kudu mempersiapkan diri, kudu mempersiapkan jiwa, kudu mempersiapkan i'tiqad, kudu mempersiapkan mental. Nalika terjadi sesuatu regenerasi, perpindahan antara satu kepemimpinan yang lain, andai kata orang teu boga persiapan, maka bakal leugit tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, maka bakal bobrok di agama Islam. Delekeun kue teh beak. Dahar Bu, kuena aya kieu teh. Saya anu muludan ngahareupan kue na seep berarti eta geus pinter ngajina. Ih bener serius. Akhirnya teh dia supun ketiung. Bener serius. Bener. Mun muludan geura seepkeun kuehna. Tadi ge kula tah dirisukan loba jasa. Hendak diseepkeun ngan memenang geus disugah di Mah Kibu Doli seepkeun. Geus seep can jang? Seepnya. Seep. Sangu muludan kadaharan muludan cek Imam Nawawi tanara asup ka jero beuteung urang bakal jadi cahaya. Insyaallah rabbal alamin. Nuku kula sering didongengkeun aya jelema maot Bu. Jelema maot dibawa ke kuburan dikubur. Begitu di jero kuburan datang malaikat mungkar nakir tidak ikeun nanya. Asal dek nanya kar, tanya kar, bunga. Mungkar nanya deui ka nakir, tanya kir, bunga. Dua nana mungkar nakir mundur. Anu mantak mundur lantaran di beuteungna hurung aya cahaya. Bebejalah ka Gusti Allah, Gusti kula masieun cenah nanya lantaran di beuteungna aya cahaya nu enggeus lamun aya cahayaan di beuteungna sok malikeun ka kula. Model Syekh Khalil guruna Imam Sibaweh maot di dina aya cahayaan tah dina ti corona. Begitu ditanya
man rabbuka, man rabbuka. Imam Khalil ngajawab, nu bagus mah ulah man rabbuka, ma rabbuka. Cek malaikat penggiasinya, orang sorogan yuk. Diajak sorogan ku Imam Khalil mah ulah man rabbuka ge nu bagus mah ma rabbuka. Cek malaikat liar aing geus ieu. Balik deui malaikat. Nah ieu mah aya jelema aya cahayaan di beteungna. Cek Gusti Allah atuh tanya bae sih. Begitu ditanya ku malaikat dipaksakeun, "Man rabbuka?" Beteung ngajawab kejo. Man rabbuka? Kacang. Man rabbuka? Jauh Ambon. Oh ternyata cerita punya cerita jelema kos itu tes muludan dahar, tes dahar maut, sangu muludanana aya keneh dina beuteung. Mantakan urang ngadoa tes di dia mudah-mudahan dalalahar, tes dalahar aja pae kabeh. Ulah iya. Ulahnya. Saya dan kawin. Dan kawin. Atuh. Tarimakeun bae lah dan kawin. Jasana eta nu ngomong mah hese di syariatana kita mah. Sanajan ditapakeun di pamijahan ge malaku tah. Ila hadirin jamaah rahimakumullah. Kumaha ieu prosesna hayang tutil muka qulillahumma qul katakan oleh anjeun Muhammad, Allahumma Gusti tutil mulka man tasya, anjeun anu mere kerajaan man tasya ka setiap jelma-jelma anu dikersakeun ku anjeun. Nah ieu hayang menang kerajaan tersebut teh aya proses. Prosesnya adalah melalui pengumuman Allah. Allah ngumumkeun ka malaikat Jibril, Jibril ngumumkeun ka para malaikat, ku malaikat diumumkeun di langit. Ieu membutuhkan proses. Proses awal adalah urang boga duru alif jabar a b jabar ba, b jabar bata jabar ta bata. Kuarima teu laku gantiku hebel hijayahna ganti ku hijayahna he jabar hebel jabar bel. Asallah. Nah iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, anu kurang kudu direnungkeun di setiap kampung, di setiap daerah, bahkan ieu teh didengung-dengungkeun ku Kanjeng Nabi. Masyaallah. Ternyata aya regenerasi teh luar biasa. Ulah sampai negara Indonesia kos Spanyol nu baheulana pusat Islam, bahkan melahirkan ulama-ulama besar. Andalus sempat tenar sejagat raya. Ulah sampai Gusti terjadi ke Indonesia itu karena apa? Regenerasi ina kurang. Tu'til mulka man tasana, tidak tertanam pada generasi-generasi anu sabawaana. Prancis, you know Prancis? Tahu Prancis? Waruh ora? Waruh ya. Prancis melahirkan ulama-ulama besar nu sangat terkenal. Zinedine Zidane. Lain tuh. Bukan itu Bibi ya? Bukan tuh. Apa itu? Pemain bola. Oh, babaturan Ronaldo namanya. Paris sehingga diabadikan ku agama saking luar biasa na Paris. Andai kata orang teu bisa maca Fatihah bahasa Arab, gunakan bahasa Paris. Bahkan sahabat-sahabat ternama
sahabat-sahabat besar loba anu turunan ti Paris, luaran Paris dan yang lain-lainnya. Kuari hanya tinggal kenana. Nah iya, ulah sampai rimpak pun jadi Spanyol, Spanyol nyolong. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah, nu kurang kuari perlu direnungkan, nu kurang kuari perlu dilenyapkan, nu kurang kuari perlu dipersiapkan. Nalika terjadi seperti kos gitu, ingat kuari tahun 2002 hiji menuju tahun 2022 hijriana tahun 1400 kan 43 hijriah 1443 hijriah berarti lamun ke 1500 seberapa tahun deh ya bertahun deh ding kalian saya tigdainya 50 tahun deh bener tak iya lamun orang gua boga anak umur 1 tahun berarti sekitar 50 tekan deui menghadapi 1500 tahun hijriah. Nah di 1500 tahun tersebut menurut para ahli-ahli tarikh bakal terjadi nanyaan jelema Islam talain mun ngomongkeun Islam tuh ngomongkeun Islam tuh tekan hujan kawin wayana buru-buru jang apa itu coba menuturkan tarikh tersebut di sekitar 1500 bakal mulai ditanyaan Islam talain mun Islam ndek ngomong Islam besi pai henteu ngomong Islam besi murtad tungtungne jelema lamun ditanya Islam lain mulangkem sirana siratu salah pegang gitu dinya ya beda di mah ilok ji ai ucing-ucinganna di dieu kumaha mun di Cilangok mah kieu cing cuing gambar bajing beus wel kota wel ai di dieu lain bajing na aya di ucing-ucingan di dieu kumaha teu bisa Cilejet itu Cilejet cing cuing balaka cipret goreng anjing ngising bebe lepet ayo heran ka bebe lepet ayo dirimpak kumaha teh dirimpak kumaha pan beda-beda eta kos itu nyanyian teh beda-beda mun sosorean geus mandi urang ulin main tam buku corelat daun bata emping bata satu naik jingjing tanggal eueuh berarti tanya mun kieu ayun gona aya tamahnya ngaroko eueuh bakona kurah koreh kajalana korehel kanju tititna aya tamanya eta mah mal ka surga nyanyi eta mah nu ka surga mah nyanyi kieu Kanjeng Nabi akhir zaman ramana Sayyid Abdullah ibu nasi lahir Kanjeng Nabi diutusna Kanjeng Nabi
terus ngali Kangjeng Nabi Al-Munawwar pupus Kangjeng Nabi dipendamlah Kangjeng Nabi di bumi si tengenahannya perasaan tengenahannya naon sebabna urang kudu boga guru nah karena di akhirat nu bakal ditanya seseorang adalah guru nah urang ngayakinkeun saya yakin bahwa Kangjeng Nabi teh sahibu syafaatil ujma nu pemegang komando engke di poe kiamat teh Kangjeng Nabi. Nabi Musa hebat cicing, Nabi Ibrahim hebat cicing, Isa nu gelarna Ruhullah tidak ada apa-apanya di poe kiamat. Ana sayyidu waladil Adam yaumil kiamat, cek Kanjeng Nabi aing pimpinan turunan Adam di poe kiamat. Wala fakhra, teh seetik-etik acan ngomong kitu ngarasa ku bade karena apa adanya. Adam sakalipun bapana nanaonan Idris sapira Idris no yang terkenal kasabaranana dina dakwatul Islamiyah sehingga jadi barometer para kiai-kiai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Andai kata anjeun magahan ngaji setahun eueuh nu ngaji 2 tahun eueuh nu ngaji 10 tahun eueuh nu ngaji ulah putus asa ulah cangkaya kudu isin rasa. Nuh alaihi salam 950 tahun dakwatul Islamiyah eueuh nu nuturkeun hanya 40 jelema. Andai kata umat Kanjeng Nabi ulama Kanjeng Nabi setahun 2 tahun 3 tahun 10 tahun eueuh nu tuturkeun ngarasa cangcaya ngarasa frustasi kudu isin ke Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Anda umat terhebat umat Kanjeng Nabi Muhammad piraku ngarasa pundung Nuh aja 950 tahun yang notabene nya nyana daftar hayang jadi umat Kanjeng Nabi. Sabar di poe kiamat eueuh nanaon ulah dikira batur teh loba nyieun KTP 2 kuat batur baheula nu nyieun KTP 2 loba. Nabi Idris alaihi salam minta ka Gusti Allah hayang nyieun KTP 2 hiji KTP baheula 2 KTP umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa sakitu gagahna minta ka Gusti Allah Gusti kula panjenkeun KTP 2 hiji KTP Bani Israel kedua KTP umat Muhammad. Ishak mohon ka Gusti Allah hayang boga KTP 2 hiji KTP Ruhiyah kedua hayang KTP umat Muhammad. Eueuh nanaonan ke di poe kiamat. Nu hebat mah Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu bakal ditanya ku Kanjeng Nabi dulur umat saya umat Nabi Muhammad hirupna tahun sabaraha zaman Mang Owi mana ieu Mang Jokowi besin Mang Owi tukang bubur doh. Nah bakal ditanya ku Kanjeng Nabi Muhammad wahai umat kaula kuari cekelan guru-guru anjeun pernah ngaji eja-ejahan di sa tangan anjeun pernah ngaji rukun wudu di sa tangan anjeun pernah ngaji tauhid di sa tangan anjeun pernah ngaji ka Allah asa tangan cepat tiangan. Maka kabeh menyebar aya hiji jelema kakaler ka kidul lumpat kakaler lumpat ka kidul neangan sasia neangan guru ai guru sia saha Kipu Doli ayo geus kapanggih
Pudoli mah tadi didinya tah unggus loba jasanya na dicarakelan ku jelema di belah mana didinya diteangkeun eueuh nanya deh manggi Ki Pudoli ih karak mah tadi ngaloyo gadinya tah diteangkeun ku nyana eueuh nanya deh manggi Ki Pudoli ih tadi mah kadinya jeung jelema luan jasa nyarekelan kana awakna percis kos main tom buku corelat lima fata embing bata satu naik jingjing eueuh tadi rimpak khusus Cilongok eta mah neangan guruna teu daekeun ka panggi ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan ke pakabanggi guru di mana ieu guru ka panggi ku jelema saya gitu guruna Ki Pudoli tapi tedaikeun ka panggih dibawalah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi pun embung manggihan ka manehna embung cek Kangjeng Nabi guruna ge tedaikeun manggihan komo aing ke lamun kapanggih geus kapanggih jeung guruna kapanggih ke jeung guruna sesuai tata krama ke kapanggih heula jeung Imam Syafi'i nu bermadzhab Syafi'i kapanggih heula jeung Imam Hanafi nu bermadzhab Hanafi karak dialalanteur ka aing nah ieu mah guruna ge teu daekeun manggihan emang naon kitu salah sia ka guru nah ieu kahiji cenah ulama lamun ngaji gadinya tilok ngamplop ieu rombongan nu tilok ngamplop moal kapanggih jeung guruna di ditu katakan bunya keesokan malamun pengajian jamiah di dinya ngararamplop nya supaya ditukar kapanggih jeung Ki Pudoli komo amplopna gede mah di ngaranan di dinya ijah kayak di ditu nage lainnya nu neangan Ki Pudolina ijah mana ijah naon ieu nu nyababkeun murid hese kapanggih ke jeung guru sehingga guru asal diteangkeun lompat hiji nyana ngaji mengaji tapi salah kadar ngadengekeun percaya mah henteu ngadengekeun asal bagian nu nguntungkeun nyana ngaji asal nu sakira-kira nyinggung nyana teu ngaji aya minggu hareup bagian ieu ya bagian nyinggung aing ya dipilihan ku nyana ngajina sedengkeun ilmu eta adalah kabeh ti Allah nyana milah-milah nu ieu maresep nu ieu mah teresep nu ieu maresep nu ieu mah teresep sarua bae jeung ngomong ka Gusti Allah Gusti pangapuskeun tah hukum anu ieu Gusti pangleungitkeun tah hukum nu ieu nalika tersentuh ka nyana dagang sing hade dagang teh mun dagang plastik bae ulah sampai dagang plastik jerona di kardusan lamun dagang kardus bae lamun janji garing bae ulah sampai memeh dijual disemprot ku cai haram caina riba engke ka ditu matak ngarebek ka neraka tolol ta ustad asal lebah ngaji kos kitu mulon ustazah pecat bela nah iyalah nu kos kieu jelema moal kapanggih ke di ditu jeung guruna nauzubillah min jalik lantaran hewa nyana kana ilmu Allah lain hewa ka ilmuna berarti hewa ka Allah subhanahu wa ta'ala secara otomatis nyana moal dipertemukeun ke jeung guruna nauzubillah min jalik lanjut sahadeui atuh anu moal kapanggih ke jeung guruna di akhirat nu bakal moal kapanggih ke jeung guruna nalika guru na ngaji nyana ngobrol bae
rukun salat aya 14 cak guruna Aisyah beli baju di mana eta kahiji niat potongannya bagus aing resep aju mulai ngarimung pan emang ieu modelannya rendanna ge lain deui rendan di tanah mangge eueuh ieu mah aing ngahaja mesen di pabrik delege kancingna bu ieu mah pedal sapeda ditempelkeun sing ade sedangkan kuari zaman ngaji bari ngopi zaman ngaji bari ngarokok bermasalah tidak Habib Lutfi mah ngomongkeun mun ngaji sambil merokok ya sambil ngarokok sebab lamun teu ngarokok engke hees ke lamun hees nyana guru mengeceprek baik nyana nah oh ternyata kapanggih dah di antara jelema lamun keur ngaji hees di akhiratna hese kapanggih ke jeung guruna hese kapanggih ke jeung guru mentekan ulah hees mun endek bagusan kieu balik laju hees daripada di pengajian laju hees ai cek abah uci mah lain kitu kulama cenah lamun manggih nu ngaji keur ngaji nyeuleuh nu ngaji hees bunga jasa berarti aing ngaji geus bisa ngaheeskeun jelema iki aya alabatan tolak angin cair iyalah hadirin jamaah rahimakumullah nu kos kitu ternyata hese ke kapanggih ke jeung guruna naon deui atuh nu bakal hese kapanggih ke jeung guruna lamun ngaji nyana nyumpahan guru ngajina nyumpahan guru nyeuleuh deui kajem tolol ya kiai geus jam saki can eureunan keneh bae bloonam aing geus lapar ih salalana nyumpahan ka guru pan sok aya urang gitu ngaji lewat teuing ini kondangan nya diuk di tengah nah sing hade keur ngaji urang nyumpahan guru di ditu di akhirat bakal hese dipertemukeun ke jeung guru mantakan ku lagi memeh disumpahan mending ngandek eureun nanti heula nya geus nyumpahan can ya ngeuh nyumpahan can ilah hadirin jamaah rahimakumullah nah cak Kangjeng Nabi ngomong ka eta hamba wahai fulan ya anjeun kuari mengakui kesalahan anjeun bener kahiji kula mah tilok pernah sasalaman tilok pernah silaturahmi ka guru kula laju nalika ngadengekeun pangajian atukeun nu resep bae kula dengekeun nalika kula teresep kula balik laju kadang-kadang lamun kula kabal teuing mah geus ngomong bae kula nah ayeuna anjeun geus mengakui kesalahan jung ka ditu panggihan guru anjeun begitu dipanggihan guruna Waalaikumsalam Haji Pudoli saya Junaid mana teh ya rimpak wetan naon ieu murid guru murid nah maka didinya lah anu bakal bertindak para guru-guru urang sadayana ku Kangjeng Nabi para guru-guru teh bakal diberi bendera masing-masing cekel percis gambaran akhirat teh kos model jelema di Arfah akhirat Kangjeng Nabi ngomongkeun gambaran akhirat teh kos jelema di Arfah urang nyeuleuh di Arfah marawa bendera ketua rombongan marawa bendera
nini nyerekelan make tambang lumpang dek barang jumroh lempang nyekelan bendera di akhirat pun urang bakal seperti kos gitu. Nu benderana gede bakal nu nuturkeun gede, nu benderana leutik bakal nuturkeun saeutik, nu benderana leutik nu nuturkeun ge sapotong doang. Nah iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, kamana ieu bakal bergerombol datang ke Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha nu bakal pertama disapatan ku Kangjeng Nabi, nu bakal disapatan ku Kangjeng Nabi teh jelema anu cinta ka anjeunna, jelema anu sok rindu ka Kangjeng Nabi, jelema anu sangat sayang ka Kangjeng Nabi. Salat kurang cinta ka Kangjeng Nabi tidak ada apa-apanya. Rajin puasa kurang cinta ka Kangjeng Nabi moal aya nanaona, sehingga aya waliullah di Baghdad, waliullah di Baghdad maut, begitu maut hayang kapanggih ka Kangjeng Nabi nonsen ka Kangjeng Nabi. Eueuh, karena naon? Selamanya na jadi wali cicing di gunung di Baghdad sering ngayakeun acara maulidan nyana teu pernah hadir dina maulid. Cicingnya wah ya Allah ibadah deui salat deui baca Quran deui ngan salilah hirupna can pernah hadir di muludan sakali ge can pernah, karena kaistigol ku ibadahna pribadi ka Allah teu pernah nyalurkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Maut hayang kapanggih ka Kangjeng Nabi tidak. Cek Kangjeng Nabi aing leuwih ngutamakeun urang rimpak kulon, karena aing resep biasa ka urang rimpak kulon luar biasa. Mun muludan biak kotok tatangga. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, sampai seperti iyalah muludan. Alhamdulillah kula tadi lewat jalan Pemda maca plang gede selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ku ari di mana-mana ngayakeun maulidan, ternyata seperti iyalah Kanjeng Nabi ngomongkeun, mana guru anjeun, mana guru anjeun, mana guru anjeun. Ke tina guruna bakal ditanya ku Kanjeng Nabi, sok ngajak naon di dunia na, ngajak salat. Kanjeng Nabi cicing. Sok ngajak naon di dunia na, kula mau ditahan puasa. Kanjeng Nabi bakal cicing. Sok naon kiai di dunia na, kula mah sok ngaijajahkeun pelet. Gini. Eta mah Izqala Yusuf Kipudoli ahli eta. Ieu sok naon? Kanjeng Nabi cicing. Nah begitu ditanya, ai anjeun sok naon? Kula mah di dunyana sok ngajakan masyarakat supaya cinta ka anjeun Tuhan melalui cara-cara kaula bersolawat, marhaba dan yang lain-lainan. Aku Kanjeng Nabi dicekel leungeunna, dicekel dititipkeun ka malaikat, bawa rombongan ieu, tiheulakeun rombongan ieu. Nah ieu urang kuari ngayakeun mauludan seperti koski Syekh Nawawi ngajelaskeun jelema nu muludan, jelema anu rajin muludan. Syekh Nawawi tanara ngomongkeun muludan ikhlas, sodakohna ikhlas, hadirna ikhlas, dangdan nurapi, muludan dangdan rapi, maka cukup pikeun tiket ka sorga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantakan sing adinya muludan masing rapi, bajuna nu rapi, malah ieu mah bapada urang nabainya, bapada urang nabai. Sabenerna mah ieu lamun dek muludan teh kuduna iji urang ngahajakeun meuli beas jang mulut. Lamun teu boga, lamun loba biasa aya gegabah, tapi bias nu itu mah geus jadi bias, mun bisa digiling heula
dek muludan teh kahiji. Kadua lamun dek muludan teh memeh berangkat maulidan nyekel Quran usap Quran bari baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memeh muludan nyekel Quran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Katilu memeh muludan dia orang sasalaman ke jeung pamajikan ka masjid yuk tungtun pamajikan ngahadiran muludan. Nu kaopat mah kukula moal dicaritake teu kudulah nu kaopat mah sebab ieu nu panggedena ganjaranana eta mah rahasia pribadi kula eta mah hook lamun dibejakeun eta mah hook lah aya eta mah beas babari nyekel Quran babari dek ka masjid muludan bari nongtong pamajikan nu boga pamajikan ai bodel nu jomblo mah ulah nongtun embe ka masjid. Nomor kaopat nu bagus mah nalika endek muludan belikeun pamajikan baju anyar. Akur bu etalah anu ditanjurkeun ku Raja Muzaffar nalika manehna rek ngayakeun muludan pamajikan saopat-opatna disalin kabeh ku manehna ku sakitu Raja Muzaffar ka sorga. Mantekan kula manyarankeun ke tahun hareup Januari mah geus terlanjur. Kuari mah geus terlanjur muludan dek belanja kuari toko tutup. Kumaha tahun hareup bae tahun hareup mudah-mudahan pamajikan urang poho. Ya, belikeun kadinya ka pasar Kemis ka Cikupa pakaian nu bagus nu nyana resep niatan ieu takzim ngamulyakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cocok bu? Cocok. Ulah hiji mun perlu mah 2 3 4 setel kabeh nu seragam bu pokona mah lamun geus muludan kos kitu geus lain bantrak-bantrak. Nu nomor kalima dina fadilah muludan sabada muludan turutan pamajikan Raja Muzaffar. Beres muludan pamajikanana sok ngomong kieu, kakak hayang kawin deui tah henteu. Cocok kan? Cocok kan? Ah eta nu kitu ngaranna berkah muludan. Cocok bu? Eta sampai dijabarkeun dina kitab seperti kos gitu. Asal muludan gitu nu luar biasa baheula ngayakeun muludan Mesir, nu luar biasa ngayakeun muludan daerahna di ditu Baghdad jeung nu lain-lainna. Asal tes muludan datang ciri na Kangjeng Nabi datang burai gairah na maulidan jeung deui dibere leuleus para hate-hate awewe sok rata-rata ngomongkeun ka endek moal tadi kula hadir cenah muludan di ditu karendeng ke jeung urang cayur asem nyana ngomongkeun geus kebal cenah geus pisah ke jeung salakina jakarunya ngomongna si cenah boga anak 3 tapi laleutik keneh jauh urang asana kakak lamun ngabodaran ku jeung anak mampu atau anaknya mampu berendah sakitu mah biayana mah gereja kakak usaha keraya kira-kira aya moal kos kitu dirimpak aya mah ilah hadirin jamaah rahimakumullah. Luar biasa lah orang nyaritakeun kiprah maulidan naon ieu oh ternyata ieu bakal dipertanyakeun ku Kangjeng Nabi. Anjeun nitahan salat baituan cicing, anjeun kula mamagahan puasa we cicing, anjeun kula mamagahan maca Quran we cicing, anjeun kula manitahan sedekah we cicing, anjeun kula manitahan keluarga. Yuk orang cintai Kangjeng Nabi, yuk orang sayangi Kangjeng Nabi, yuk orang hormati Kangjeng Nabi, orang hormati sadaya turunan-turunanna, para syarifah-syarifah,
para habaib ulama selalu ngadengung-dengengkeun kos kitu cak Kangjeng Nabi anjeun nu pertama ku aing disapatan tah urang ku ari ngayakeun muludan mudah-mudahan termasuk dalam jumlah rombongan tersebut amin ya Allah ya rabbal alamin. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah anu mantak ahli sunnah wal jamaah terus-terusan ngomongkeun maulid bahkan aya sebagian ulama ngomongkeun wajib muludan pangkoret-koretna jelema di alam dunia lain nu tilok ngajakat pangkoret-koretna jelema di alam dunia lain nu tilok ngalapakahan ke keluarga pangkoret-koretna jelema lain nu teu ka Mekah pangkoret-koretna jelema mah nu tilok daek muludan nauzubillah min jalik nalika aya RT Assalamualaikum salam ieu muludan tolol sia mah teh kitu tah ku ustad daek bae jelema nu kos kieu nu bakal jauh jeung Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali deui ieu urang tiangan marketing urang kudu boga marketing. Siapa marketing tersebut? Guru ngaji. Mantekan nu kuari can boga guru silahkan cepet neangan guru. Di dieu aya pesantren loba di rimpak mah pesantren, di antara pesantren Al Hijaiyah. Datanglah ke Kipu Doli, guru terima aku jadi murid guru. Dijawab ke Kipu Doli, jangan kau panggil aku guru sebelum kau bisa menggetarkan dik dengan ayat-ayat Al-Quran. Guru, ya Allah ya Rabbi, jangan guru. Orang kula sampai hidup di dunia tanpa guru, ulah sampai hidup di dunia tengah ngaji, orang saulah sampai hidup di dunia kosong saminggu na, sabulan sapoe na tina pengajian. Tapi insyaallah orang diciptakan ku Gusti Allah, ditakdirkan ku Gusti Allah cicing di Indonesia pun cicingna di Jawa pun cicingna di Banten orang dicicingkan ku Allah. Alhamdulillah di kecamatan Pasar Kemis dan sekitarnya nu loba jasa kiai, nu loba jasa ustad, bahkan ustad di standby, ustad di orang standby hanya siap niangan siap menerima murid, asal datang guru langsung terima murid, guru langsung diterima murid, asal mawa amplop. Coba orang ngobrol kejeng-kejeng nosok di imah kula orang sabrang, ya Allah ya Robi hayang ngaji teh bakilo-kilo neangan kiai teh kudu lempang bajam-jam ngalewatan pasawahan neangan ngalewatan paleuweungan di urang mah ngan sing hade kuari teh ulah dibudayakeun ngaji di HP, ulah dibudayakeun kuarikeun geus loba berguru ka HP. Ngapain katanya ngaji di majelis taklim berjam-jam ngacangkel-cakel tonggong. Orang mana nih? Kok bahasa Indonesia yang begitu? Ya orang rimpak lah. Kuari kan gampang, kuari mah zaman canggih. Hayang nanyakeun rukun salat tinggal ketik tek. Rukun salat ada berapa? Keluar. Ada 14, 15, 16 atau 17. Pembatalan salat tek. Ulah sok ngaji di HP. Kebel mah awal nama nanyakeun salat. Awal nama nanyakeun pembatalan salat, awal nama nanyakeun takbiratul ihram, engke ka ditu nama ngetikna nanyakeun susu gede. Iya kos iya ngaji di HP ulah tiangan guru lempangkeun suku diok babarangan dengekeun regepkeun iyalah rombongan nu bakal ditanya ku Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di urang mah ulah santrina, ulah warga biasa jawarana pun baroga guru di urang mah alhamdulillah kabeh mengakui kabeh sanajan nya teu pernah ngaji, tapi di urang mah kelebihan di urang sangat menghormati ka para kiai-kiai, bahkan nya nurani ngomongkeun mudah-mudahan di aku murid, mudah-mudahan di aku murid. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, para kiai adalah marketing orang, guru-guru adalah nu bakal masar-masarkeun urang di akhirat. Mudah-mudahan guru urang diberi panjang umur Allah,
mudah-mudahan disehatkan ku Allah. Andai kata terjadi regenerasi, mudah-mudahan ayang digantikan ku Allah, jeung urang mudah-mudahan maut mawa husnul khotimah, di akhiratna dihijikan ke jeung Kangjeng Nabi jeung para guru-guru orang di bawah bendera Kangjeng Nabi orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangkeun rasa angkuh, hilangkeun rasa takabur, hilangkeun asa adiguna, dihilangkeun bahwa aing asa sugi, dihilangkeun aing asa tokoh, hilangkeun perasaan aing asa pangkolotna, hilangkeun perasaan aing perasaan eta nu kos kitu adalah perasaan-perasaan bijil tina hawa nafsu bijil ti setan, setan bijil ti iblis terlahir tina api neraka. Nauzubillah min jalik. Tundukkeun kepala, ulah ngarasa gagah, ulah ngarasa hebat, tundukkeun awak urang ka ilmu Allah. Saha nu boga ilmu Allah, jadikeun ku urang guru. Ieu nu bakal jadi marketing urang di hareupeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kabihatur, hampura tina sabudaya kelapatan besi aya kata-kata anu kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Mudahan aya manfaatna pikeun simkuring, umumna pikeun sadayana. Sakali deui urang doakeun para guru-guru mudah-mudahan dipanjangkeun umurna ku Allah. Hampurana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.